Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan syaulillahi lahumul fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wa ila mu'allif hadal kitab ila hadrati Syekh radhiyallahu anhu usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanika qadim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha usubayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anjil bi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan da'imatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum muradatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khubratan min hubari niran. Allahumma taqabbal wasi sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khususan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatul istidlali jeung pertingkahna nyieun dalil biha kalawan dalil-dalil fikih. Biturukil fikih tegesna kalawan pirang-pirang dalil fikih. Min haitsu tafsiliha ina jihad tafsilanana eta turukil fikih. Inda ta'arudiha nalika perlawanana itu turukil fikhi. Likoniha karena sanyanyana buktina itu turuk eta doniyatan bangsa doni bangsa sangkaan min takdimil khosi tina ngaheulakeun khos alal ami mandeurikeun am. Wal muqayyadi jeung ngaheulakeun muqayyad alal mutlaqi mandeurikeun mutlak. Wa ghairi dalika jeung salianti eta madgur. Wa kaifiyatul istidlali jeung ari cara nyuprih dalil biha kalawan adillah ijmaliyah eta tajuru ngajurung itu kaifiyat ila sifati kana pirang-pirang sifatna jalma yastadillu anu nyuprih dalil yasiman biha kalawan adillah ijmaliyah. Wawa jeung ari itu man eta al mujtahidu mujtahid. Pahadi salah satu mangka ari ieu anu tilu eta hiya ari itu salasa eta al panupan al musamma anu dingaranan bi usulil fikih kalawan usul fikih. Litawakufil fikhi karena ngabutuhkeunana fikih alaihi kana ieu pan. Dina kamari urang parantos ngajelaskeun yen sanyanyana nu disebut usul fikih teh nyaeta pirang-pirang dalil fikih anu bangsa ijmali lain tafsili. Dalil tafsili mah disarioskeun dina ilmu usul fikih samata-mata tamsilan karena arah-arah nyontohan. Nu kadua wa kaifiyatil istidlali biha ay biturukil fikhi min haitsu tafsiliha inda ta'arudiha li kauniha donniyatan min takdimil khos alal am wal muqayyadi alal mutlak wa ghairi dali. Jadi lamun saur kamari nu disebut usul fikih teh pirang-pirang dalil fikih anu ijmali. Anu kadua mah nu disebut usul fikih teh nyaeta kaifiyatil istidlali biha praktek neangan dalil kalawan dalil fikih anu tafsili.
sehingga di mana pagedrug antara dalil tafsili jeung anu sejen-sejena maka engke bakal dikoreksi. Nah dua nana pada umum dalil teh atau dua nana pada khusus dalil teh atau nu hiji khusus nu hiji umum atau nu hiji mutlak atau nu hiji muqayyad, maka engke dikoreksi. Nu khusus diheulakeun tinimang anu umum, anu muqayyad diheulakeun tinimang anu mutlak. Nu kitu disebut usul fikih. Jadi lamun ceuk bahasan kamari nu disebut usul fikih teh nyaeta pirang-pirang dalil fikih nu ijmali lain tafsili. Ya tafsili masa kadar nyontoan. Contoh-contohna kamari geus dijelaskeun seperti nu kamari. Contohna seperti nu kamari tuh ya, mutlakna amar nuduhkeun kana wajib, mutlakna nahyi nuduhkeun kana haram. Pada melan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lajeng ijma, lajeng qiyas, lajeng ishab. Dalil-dalil anu ijmalina nu kitu disebut usul fikih. Lain dalil tafsilina seperti ngajelaskeun dawuh Allah anu nuduhkeun kana mutlakna amar maedahkeun kana wajib. Dawuh Allah aqimus shalah wa atuz zakah, wajib zakat. Atawa mutlakna nahyi nuduhkeun kana haram. Dawuh Allah wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Atawa salatna Kangjeng Nabi anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari, Imam Muslim. Atawa ijma na para ulama mujtahid yen sanyanyana pikeun bagian incu awewe ti anak lalaki lamun babarengan jeung anak awewe sakandung bari teu aya durur lalaki nu ngaasobahan mangka kabagean sapergenep. Atawa kias ngiaskeunana gandrung kana beas. Nu ijmalina disebut usul fikih, anu tafsilina mah lain disebut usul fikih. Dicaritakeun dina ilmu usul fikih tamsilan karena arah-arah nyontohan. Nu kadua usul fikih teh nyaeta naon praktekna ngagunakeun eta dalil. Praktekna ngagunakeun dalil fikih. Nu katiluna nu disebut usul fikih teh nyaeta sifat-sifatanana jalma anu ngagunakeun eta dalil anu sok disebat mujtahidin. Paham? Jadi usul fikih teh sabaraha? Tilu. Hiji dalil dalil fikih anu ijmali, lain dalil fikih anu tafsili. Nu kadua kaifiyatul istidlal, praktekna ngagunakeun dalil. Nu katilu sifat-sifatanana jalma anu ngagunakeun eta dalil.
Jadi perlu dikanyahokeun kusadayana yen sanyanyana usul fikih teh aya 3 golongan. Golongan anu kahiji anu tos dibahas di luhur nyaeta adillatul fiqhil ijmaliyah, pirang-pirang dalil fikih anu bangsa ijmali. Nu kaduana kaifiyatul istidlal, cara-carana atawa praktek-praktekna ngagunakeun dalil. Nu katilu sifat-sifatanana jalma-jalma anu ngagunakeun eta dalil anu sok disebut mujtahidin. Maka dina palebah dieu musonib mertelakeun kana golongan usul fikih anu kadua nyaeta praktek neangan dalil kalawan dalil fikih tina tafsilanana. Nyaeta nalika pagedrug antara dalil tafsili jeung anu sejenna maka engke dikoreksi nah duanana pada umum atawa duanana pada khusus atawa khusus jeung umum atawa mutlak jeung muqayyad. Maka anu khusus diheulakeun tinimang anu umum, anu muqayyad diheulakeun tinimang anu mutlak. Berarti eta pembahasan usul fikih anu kadua. Eta bahasana teh kaifiyatul istidlal. Kaifiyatul istidlali biha ay biturukil fikhi min haitsu tafsiliha inda ta'arudiha liqaniha dan niyatan min takdimil khas alal am wal muqayyad alal mutlaq wa ghairi dalik. Eta nu kadua. Nu katilu wa kaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid. Jeung mraktekeun nyuprih dalil kalawan adillatul ijmaliyah eta ngajurung kana kudu nganyahokeun pirang-pirang sifat jalma anu nyuprih dalil kalawan pirang-pirang dalil nyaeta sifatanana jalma-jalma anu sok disebat mujtahidin. Berarti eta pembahasan usul fikih anu katilu. Eta adillah ijmaliyah anu kahiji, nu kadua kaifiyatul istidlal, nu katilu sifat kaifiyatul istidlal tajurru etanya sifat-sifatna jalma anu ijtihad. Tah nu neme disebat pan usul fikih sabab fikih ngabutuhkeun kana tilu anu bieu. Fikih ngabutuhkeun usul fikih, usina usul fikih tilu nu bieu. Nu kahiji da adillah ijmaliyah, nu kadua kaifiyatul istidlal, nu katilu sifatul mujtahidin. Sifat-sifatna pirang-pirang jalma anu ijtihad ge bakal kapan aku urang nu disebut amar,
anu disebut nahi, anu disebut am, anu disebut khos, anu disebut mutlak, anu disebut muqayyad, anu disebut mujmal, anu disebut mubayyan, anu disebut dohir atau muawwal nya karang anu sanes-sanes insyaallah kayak apa pengajian urang anu dinten ayeuna cakap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan jeung ikhlasna anu resna yakin di Allah sinareng ti rasulna nu lepatna tina kabodohan mudah-mudahan kenging pangampura Allah Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.